Atuh malahan mah cek si teteh nanti mau naik mulai 3.000 oge bisa cenah ayo teh. Parang disilawakeun teh alah si aing mah mending ngeunang kieu barudak. Ngejeli yang singa waduh kan. Teh mengingatnya pisan. Ampung setik nu kaobat teh si teteh tukang risoles tuh aya di jalan Cipaganti heuh. Pugu sieusian mayona teh bener-bener loba pisan hargana mung 3.000-an hijina bener-bener murah meriah pisan atuh ayo teh. Untung ditanyakeun geus pugu lamun ka Bandung mah kudu ngabaso teh si kami ngabasona di Baso Mas Tanto nu aya di Antapan ieu. Kang Basatang teh alah si ukuran baso teh di baradag gitu teh mimiti baso urat baso unog jeung baso cincang teh aya. Hargana teh mah ada 15.000-an aja tong poe bisa seukeun ame teh bangeuna heuh. Ya lo Mas Tanto aing mah dengar tina hamihna mending ngeunah teh heuh si Mas ieu teh. Kumaha deui si baso cincang na malah sia barang diberewekeun teh cincangan am loba-loba teuing aing mamang ieu teh. Pokona mah lamun ka Bandung wajib datangan si Mang ieu aya di Jalan Antapani pokona mah ngeunah pisan mah kecewa mah gagal. Aduh kan ieu teh mah ngeunah pisan. Lanjut rekomendasikan makanan apa lagi ya?